di sekolah teh kelas sabaraha? Di Siji di mana sekolah teh? SMP 10. 10 jauh atunya. Ya Jang, Esna. Bu, mohon. Kita mutelah Bu, ya nak. Mohon mangga. Terus bisa naon wae sekolah teh? Jajan. Jajan. Ulah jajan wae atuh. Sing bener turutan mamang ieu ge loba duit mamang ieu. Punten mamang. Nope. Hang jajan. Jajan mana? Ayo tutupin ulah. Duh, saya manis tengah kolot ya. Tapi kuring hayang meuli teh manis deh. Siga nanggung. Tapi keboga duit teh kumaha. Kudu ada di akal. Bu, yang teh manis deh. Tapi keboga duit ya teh Bu. Utangnya CS. Nya juragan. Hutang we nu kamari can kabayar tampang daya hese-sia nganyuk wae. Da Bu, teu boga duit. Geus we lah ladangan heula, urang ngerek barang sia rek ngagadekeun laparang. Pokona mah ladangan we nya. Rasa teh manis, rasa mantan. Tuh, lagi bayar lah bohong. Siap, Bu, kalem. Kelaa Naon? kok loba duit. Meuli teh manis banyak nyerakeun. Lain kitu, duitna tinggalin. Pokona mah tuturkeun we hayu. Ada ibu-ibu guys. Asa kenal, Nah, hanya sekenal pisan. saha sok. Pinjem duit lah, yang meuli teh manis. Kenal ge henteu, geus ada orang nginjem duit. Alik aja. Ciun awewe teh galak kitu nya euy. Kayak Asep juga nama ieu urang. Mirip juga Arya Solokan mah. Bingung ya, teh manis kumaha ya, nyerak budak. Kira ku aing geus aku loba duit. Karunya di budak di hayang teh manis. Lah, jika nama eung bener, dia mah geus pancet kurang kudu ngagadekeun sempak. Lah lumayan, soalnya sempak kurang geus aya wipian di ieu, pokona mah mantep ya lah. Turun. Geus lah. Naon? Asma, alhamdulillah Kak. Teh ka mana turun? Tadi ditinggalian ku saya teh. Menijikeun bingung gitu. Heeh kudu ieu. Nah, urang teh bingungnya. Tadi teh urang teh erek ieu meuli teh manis nya mah. Kan urang korek kana pesa duit, jaba urang teh geus ngaku ieu ka budak ieu loba duit urang era kalah balik ledek. Jadi urang daek-daek meureun kudu neangan ti duiteun ya kumaha carana gitu. Ngara bisa ngajanjikeun ka anu erek dijanjikeun ka ieu budak ieu. Oh. Tah jadi kieu ya. Urang teh ayeuna teh erek ngagadekeun sempak. Pokona mah sempakna mah alusnya RAM geus 2 giga, memori nang geus 64 giga. Ujung OS na ge nu ayeuna lah pokona mah alus pokona mah. Kala. Dinya trek
nawarkeun ngagadekeun cangcut atau HP. Bet aya cangcut aya spesifikasian segala ieu teh. Ih, da geus puguh cangjutna ge alus pokona Hayang mah. sabaraha? 7.000 we lah, gede-gede teuing. Terus ieu mah hitung-hitung mere heuh. Terus saya dibeli 10.000, Lah, bener cocok Cocok? pisan gitu, mah cocok Lah. pisan. tapi nempel hal barangna aya di bawah tuh. Aya tuh kalem. Nope. Nope. Sebenarnya mah lebar ieu teh. Kan heueuh kumaha deui lah, bae lah. Nu penting mah aya duit urang jang meuli teh manis. Ngagadekeun cangcut ieu. Heueuh. Nu aya we ieu. pian teh. Bener geus puguh alus ieu mah dijamin moal hanyakal. Sok-sok we pokona mah moal hanyakal dijual deui ge batian ieu mah. Oh, atulah. Ampun, ieu mah segala we aya wae. Ya, 10.000 we. Heeh, bener gitu. Atunya. Hei, A, Naon? diem. Eh. Aduh. Yang di situ tuh nyamalnya nuhun ieu nya. Tampak urang. Heeh. Ayo, atuh. mangga. Yuk, sok. Duh, ampun, ting kelakuan si barus. Ieu gade-gade. Ampun. Iya. Halo bos. Saha bos ngaranna? Barus. Oh, di Barus. Siap. Ah, ini orang ke lokasi. Barusnya bosnya. Siap. Enak-enak ke lokasi bos. Yuk.